aing mah unggahan geus deukeut yan. Tinggal beberapa hari deui. Aing teh cekal-cekal aja 1000 ge. Kumaha jalan suluh. Atur gogodogan meureun pos batur. Batur mah nguning geus bolak-balik pasar wae. Ari aja beli naon nya munggahan. Tapi kan mahal. Beli hayam keur mahal. Beli naon aing nya. Aduh, teu karasa euy. Lagi orang bakal memasuki bulan suci Ramadan. Puasa anu kasebutna teh ya. Aing nempo tetangga aing nu deket ieu mah geus pak-pik wae. Mawa kayu. Nah rancai ngakudo gua rek meuli daging meureun. Ya, tah aing boro-boro meuli daging, gua bingung ieu. Dan boga duit 1000 acan. Hayang siga batur. Besahur pertama teh meureun jeung lauk. Nya orang mau ukur mungguh ngadoa we. Sugan we atuh. Aya milik rezekina ka beli lauk-lauk acan mah meureun. Ilo katuh, arana usaha wae rezekina. Lo teu meunang we. Oh lah. Si Turbo harusnya kerenaan di dia Turbo. Katiti wae. Naon sih? Kat aing keur ulang-ulang wae lah tetangga aing keur narah aing agar odokan lauk ting naon cenah rek munggah aing can boga duit 1000 acan ieu kumaha ieu Turbo lalakona. Nurutan wae aing ge keur lieu sarua puyeng. Neu batu bulak-balik wae ongkos lecer. Kitu cek aing ya. Alah, munggahan rek meuli lauk naon? Kahayang mah meuli sapi kan mahal. Dari sapi mantong tanyakeun, naon mah keur mahal, cabe mahal, naon mahal atuh ayeuna mah. Tanyakeun ka tukang hayam mahal keneh wae. Oh, mau hayam mah hese, sarua mahal deui. Aku bingung aing ge nek muka rek meuli naon atuh aing nya. Ye, ari cek aing mah kieu. Pada minggu bingung kos batur cenah. Munggahan lauk naon, mendingan nu murah we aya, nu murah oge di pasar aya. Wah, daging masalah. Nya buset leuwih pelem ti daging. Liwat daging mah. Hayam meureun. Hayam mah liwat. Rendang geus jadi meureun. Rendang geus jadi mah tinu daging. Oh, daging premium baina mah nu murah heueuy mah. Lain nu kitu, leuwih ngeunah pisan tina daging premium. Sapi lain. Ayam lain. Daging lain. Lain. Oh, naon atunya? Beli tahu sia, goceng we geus sia loba. Buset, tahu. Hanya sia boga duit 10.000 kabeh nah yang beli lauk daging. Oh, sugan teh aing mah daging, tahu. Ya tahu mah. Ya tahu mah 10.000 menang seplastik atuh. Ya heuh, sia duit 10.000 diajak ngomong atuh. Buset. Sugan nya. Ya heuh. Ke batu mah garodog daging lu aing ngarasa ngasakeun tahu. Karasa daging kuang diberi nyawa ya ilmuna. Oh, aya ilmuna meureun. Nah, ya aing menang guru jauh. Oh, biar solusina atuh be nyaho we masalah kumaha? Ya, pertama saya tahu digoreng. Digoreng biasa kon masak daging. Teu kudu olok bumbu, goreng mah biasa. Digarang. Digoreng make minyak sayur. Angkat. Mana teh minyak? Murah minyak mah. Angkat dah. Geus angkat na piring, nyuk sangu. Meme dahar. Lamun eta tetangga kan munggah mah pasti arolahnya. Oh, biasanya enggak arolah. Sopnya, heuh. Nya heueuh. Sia mau piring, mau sangu, mau tahu. Tetangga sia kan agar rodog daging, mun aya nu geus asak rendang. Biasanya mengarebul, heuh, bener. Ciuman we seungitna anu keur olah. Sia mah angger akan tahu, nya rasakeun eta daging. Oh, aing udah tahu. Tetangga aing agar rodog daging deh. Oh, udah tahu rasa daging gitu. Emang aing mau ler aing. Moal, aja nu era mah aing. Anu era mana urang udah halnya. Oh, bener nya. Bener. Tetangga aing, aing bener nya. Nya lah, murah dia nya. Nya murah. Atuh suka teh ide suganya. Bener. Ide eta ide. 1000 mahi nya. Lah mahi. Oh, kita bener amun seplastik dong kok dia bisa kabagi heuh. 3 kali sahur kan tidak ke pasaran tuh. Nya atuh gara mangkat. Bener nya. 10.000 murah. Ya. Bener ah. Aing nuhun nya. Aing mah ngabejaan ya, aing mah. Tapi nu dahar aing nu sia nya. Haji nera mah aing. Aing nu dahar. Anu sia. Atuh aing ke pasarannya beurang ieu dibiakeun tahu. Ya atuh. Kemah kadang mah beurang beakeun manten. Anu mumpung isu keneh. Arek mainan naonna.